Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina raraga bakti sareng bakti diri ka Zat anu maha suci, urang kedah terang jalan gesan lempang. Margi ngalaksanakeun ibadah gampang-gampang susah, gampangna pira oge ngalaksanakeun parentah nyingkahan anu dicegah. Tapi kumargi aya setan sareng nafsu anu ngagoda sareng ngahalang ibadah janten susah. Teu aya deui jalan pikeun ngahalang gerak langkahna setan jeung nafsu iwati kedah terang kana elmuna. Sedengkeun ieu elmu moal tiasa kacangking upama henteu aya guru anu masihan pepeling sareng nungtun ku jalan sering masihan pitutur sareng pituah supados urang henteu tisoledat kana jalan anu lepat. Pikeun ngambah kahirupan urang di alam dunya, urang kudu boga modal hirup. Ari anu kudu dipake modal hirup jeung prinsip hirup teh nyaeta ibadah. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56, teu pati-pati nyieun kami jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka kami. Ari anu disebut dina ieu ayat ngan dua nyaeta jin jeung manusia anu sejen mah ngan saukur jadi penghubung. Malaikat moal dituntut perkara engke di akhirat sabab teu aya nafsuan. Sasatoan jeung pepelakan eta ngan sakadar jadi pelengkap jeung sarana hirup manusia pikeun ngambah ieu kahirupan. Tapi manusia jeung jin ku Allah bakal dituntut di akhirat tina sagala panggaweanana. Sabab bongan baheula sanggup narimakan agama anu konsekuensina tina nyekel agama nyaeta kudu ibadah. Dina Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dawuhkeun anu pihartoseunana kieu, estuna kami ngasongkeun amanah agama ka langit ka bumi kana pirang-pirang gunung, tapi eta anu kabeh mumpang jeung sieun khianat kana eta amanat. Nya manusia nyekel ka eta agama, saestuna manusia eta anu dolim jeung anu bodoh. Diciptakeunana jin jeung manusia teh hirup di alam dunya teu aya deui kajaba supaya ibadah ka Allah. Lain berarti Allah butuh kana nu diibadahan. Darek aya nu ibadah atanapi henteu tetep moal matak ngurangan kana kagungan Allah. Ngan tugas manusia kudu ibadah anu manfaatna mah pikeun maraneh keneh. Hari mana anu terkandung dina ieu ayat aya dua. Kahiji ibadahna kudu karena Allah, kadua Allah wungkul anu sah di ibadahanana. Salianti Allah teu sah di ibadahan, teu sah dijieun pangbakti, jadi teu meunang ngabakti ka indung bapa, ulah ngabakti ka nagara, ulah ngabakti ka tatangga, ulah ngabakti ka dulur jeung ka baraya, ulah ngabakti ka muslimin. Eta mah ngan saukur gawe hade. Sakumaha anu kaunggal dina surat An-Nisa ayat 30 genep anu pihartoseunana jeung kudu ibadah haranjeun ka Allah sarta ulah musyrik ka mantena jeung kudu gawe hade ka indung bapa, ka baraya, ka budak yatim, ka jalma miskin, ka tatangga anu deukeut anu jauh, ka babaturan, ibnu sabil jeung hamba sahaya. Saestuna Allah teu mikaharep ka jalma anu gumede jeung adigung asa aing. Dikuatan ku ayat ieu kana budu wa ieu kana nasta'in. Ka Allah wungkul abdi ibadah jeung ka Allah wungkul abdi menta pitulung. Jadi setiap napas jeung renghap manusia kabeh kudu seja ibadah ka Allah. Ulah aya napas jeung waktu anu kosong tina seja ibadah ka Allah. Naon atuh ari anu disebut ibadah teh? Ari anu disebut ibadah kabagi dua. Kahiji ibadah mahdoh, nyaeta ibadah anu langsung berhadapan antara diri jeung Allah. Rek bentuk fardu ain seperti puasa, salat, munggah haji jeung sajabana. Wajib atanapi rek sunat. Rek ngalaksanakeun parentah Allah atanapi ngajauhan laranganana.
Anu kaduana ibadah goer mah doh nyaeta ibadah anu henteu langsung berhadapan jeung Allah tapi make perantara anu sejen, seperti usaha pikeun nganapakahan anak pamajikan, ngome jalan, sodakoh, ngurus budak yatim jeung sajabana anu dikaitkeun jeung diniatan ibadah ka Allah. Kusabab bentuknya ibadah teh luas maka timbul sababaraha syarat nyaeta kahiji pagaweanana kudu bentuk ibadah sejak ibadah jeung sejak menta pitulung. Kadua pagaweanana anu digarapna kudu nincak dina siratal mustaqim nyaeta jalan anu sakumaha kuduna ceuk Allah alias kudu cicing dina parentah Allah jeung ninggalkeun anu dicegahna. Katilu hayang menang mardotillah migawe eta pagawean teh murni hayang menang ridho Allah lain karena ria, ujub, takabur sabab eta nu matak ngahancurkeun kana jadina ibadah. Atuh sanajan sejak ibadah ka Allah tapi lamun lain dina siratal mustaqim mah eta teh teu jadi ibadah. Kusabab kitu samemeh prak migawe hiji perkara hiji pagawean kudu ditingali heula. Naha eta pagawean teh parentah atanapi lain. Gunduk-gunduk heula naon parentah anu aya dina eta pagawean. Seperti dina dagang kahiji hayang nyumponan pangabutuh nu boga barang supaya payu. Kadua hayang nyumponan pangabutuh nu rek meuli. Katilu nyumponan pangabutuh diri sorangan pikeun nganapakahan pamajikan. Kaopat nyumponan pangabutuh nu buburuh. Kalima nyumponan pangabutuh nu rek niat sedekah mere maweh ka fakir miskin. Jadi tina hiji pagawean lamun diniatan sejak ibadah kalawan nincak dina siratal mustaqim mangka bakal menang sababaraha ganjaran jeung kahadean. Sakali mendayung beberapa pulau terlampaui. Kitu deui dina pagawean anu sejena kudu ditingali jeung dikumpul-kumpul heula parentah jeung lainna. Lamun dina tani niatan mere buruh kanu buburuh macul, kanu buburuh ngarambet, kanu buburuh dibuat, kanu moe jeung sajabana. Jadi tina hiji bentuk usaha teh sajabana ibadah oge menang ganjaran sedekah anu loba. Oge kena kana pidawuh Allah dina Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 86 anu pihartoseunana sakabeh perkara anu aya dina diri anu bakal pegat jeung beak kajaba anu dipake gawe hade ka Allah eta mah bakal tetep. Pare tina hasil tani bakal beak, bati tina dagang bakal beak, dibelikeun kana dahareun pibaweun, dibelikeun kana pakaian pi lapeun. Ari anu bakal tetep jeung sampeureun engke di akhirat mah nyaeta anu dipake buruh gawe jeung anu dipake jalan kahadean ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu saeutik pepeling singelingan kana diri khususna diri anu nyarita umum kanggo sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.